Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina video ayeuna sim kuring bade meragakeun kumaha carana ngadamel curug wayang golek semar. Nah, pokoknya mah kitunya ulah hilang di like, di subscribe, di share, di komen oge. Hatur nuhun. Mangga wilujeng nyaksian sim kuring nuju aya di rorompokna edik gesai nuju nyorok sanderaskeun kamari ngadamel semar wayang semarnya. Ayeuna bagian ngadamel pananganana kamari atos ngadamel sirahna ayeuna bagian pananganana. Nah terus kieu nya bakalan taya ayeuna ngadamel cara ngadamel panangan anu nunyukna mohon ngawitan di lemesan heula terus di pola dasarnya dibentuk heula dicurukeunana sambil dilemesan gitu ta. Langsung dilajeng ku digambar kanggo pigulangeunana sataya ngebentuk ramo digambar lah pigulangeunana supados bentukna langkung merele mohon. Terus dibentuk terus ngadamel gelang dibentuk piramoeunana kadewe rahasnya kada halaunan sareng ngangge perasaan gitu ta. Ieu pabelit sareng anu nerangkeun YouTube mangga terus dugi ka sapertos kieu nami ayeuna persiapan ngadamel ramona. Ayeuna ngadamel ramona. Sapertos kieu ngadamel ramona teh geni di garisan heula kitunya ayeuna tos sing ngadamel ramo diteraskeun kana ngadamel gelang. Ieu mah tos finishing tereh beres lur.
Tah saperus kieu hasil akhirna nya alhamdulillahirabbil alamin thanks oge nya.